pelak tarum. Kan seriusnya kan kamari ngagales tarum banyak itu tarum di Banjar Raden Teliya Kaping 5 Maret 2022 dilakukan di kebun Sentri di Natlah dengan tingali ini suasana dia pas dipelakeun kirang langsung 200 bibit tarum sisina. Dipelakeun di hanapeun paranggong anu tos disayajikeun di minggu kamarina. Paranggongna dihaja, didamel, kanggo ngareuleuy. Nya ditinggal paranggongna. Lancar, pelayan subur, genep sasi, tos biasa depan paranggong. Mungkin tos biasa dipanen daun-daunnya ya kami memungkinkan saya ya lalebar sareng salubur. Nah, dia ngaja di damel paranggong sapertos kieu cuma kanggo percontohan ya percontohan ulah sebagai aya spot kanggo para pecinta tarum upami aya nu hoyong terang hoyong ningali biasa simping ka wewengkon Nagrak Kulon dekat Masjid Darul Abror. Urang karos anu ngadamel paranggongna kumaha prosesna sabaraha lami ngadamelna memerlukeun sabaraha ratus awi kanggo eta paranggong. Nah, ini atas tepal terang Mang Boeng ya sahabat simpring ini di Masjid Abror Kapung Ikut. Jadi anu pelaksana ngadamel paranggong ieu. Tapi dicarioskeun Mang Boeng ieu sabaraha lami, sabaraha puluh awi leunyeur awi di tayogikeun, terus sabaraha lami ngadamel paranggong ieu sareng sariksi. Ieu didamelna salami diudinkan teras awina ngabutuhkeun 50 batang awi tanapi 50 leunjeur awi. Anu didamelna sariksi nyata jarak dipasangkeunna jarak 30 cm antara sariksi ke sariksi gitu nya. Anjeunna ketebalan sariksi kurang lebih 3 cm lah. Terus paranggongna didamel supaya kokoh kuat gitu nganggo siku-siku deui tengahna sareng antara tihang ka tihang jarakna 30 kilometer. Antara tihang ka tihang. Sabaraha jalan kamari nu ngadamelan? Nu ngadamelan ku duaan ieu teh. Duaan. Lumayan nya 7 dintennya. Hujan di dieu meureunna? Da hujan wae di dieu mah. Kumaha Mang Boengnya ieuna penjelasanana. Enggak orang tinggal deui ka pendidik ieu. Itu atas di Asia oge ku Kang Tarum. Ieu tuh artinya atau nya kurang kayak gitu. Kuat kayak gitu sareng luas dia. Ieu teh can di benahan teh can dibersihan kebonna. Itu pamitos yang bener itu bakal nutupan paranggong. Terus biasa jalan-jalan di hanapeun anak. Ya. Di lorong ada itu muter itu ya. Nah, ieu sisa-sisa nu teh acan ka pelakeun masih kena 150 bibit teh acan ka pelakeun ya. Margi ka hoyong mah datar di ditu ke di tutupan oge deui ka ku paranggong tapi dipelakeun wae heula di dieu ku Ketua Parman ya Topik Sunawardana anjeunna anu naon naminakan
sawis tarung are orang jantenkeun tata rumah nagrak pemitiasa dia nya pusat pecinta tarung are hiji tutuhan Sunda anu terus tidak punah mungkin di zaman Pajajaran dari semua terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.